kumaha lalagaman ari geus kieu. Ini geus tebar. Sai eueuh. Kira aku baal nyawah tuh dari kieu masukan. Sekarang liar. Beh, kemana? Aing ngajan yangan euy. Wah, ieu tempat naon ieu euy? Eta bensin. Iya tah. Oh, Urang teh tebar. Tapi suasana kieu yeuh. Mau tengah-tengah aya hujan pieu nya. udah moal. Oh, cayan ieu. Oh, bingung ieu teh. Lah mending ulin Ayeuna mah suang konten we yuk. konten. Nya. Lah teu hayang ngajig aing kamari ya. Jeung si Ambe aing konten. Kira teh kieu. Heeh. Beh konten jeung saha? Jeung Serabel. Kumaha ke mana? Aing di kitu. Heeh, terus Nah, catat tuh baca. Perasaan dia mah beneran. Kumaha di beh? Cenah di kitu ku si Serabel teh aing teh cenah heueuh. Eta si teh. Tuluy kumaha? Aing teh mikir. Pikir-pikir beneran cak aing teh ya mana aing embung konten ieu teh. ya. Aing ream terus kumaha deui? Cenah angkat teh maneh teh yo. Ku si Rabel teh dijecek gitu. Aing ngat dijecek gitu. Cak tuh. Terus kumaha deui? Nah, teh neuneun ieu kitu tah ka aing teh. Cenah teh Malik beng, Malik. Kitu, kieu. Tah ku si Rabel teh cenah Malik cenah. Cek si Ambeh teh. Cenah teh ku si Rabel di kitu cenah tah. Goblok. Kieu mah lain konten kieu mah. Ganti. Sama dendam. Ampun. Sama dendam. Kamari. Ku si Ambeh di kitu. Aing kamari ku si Ameh di kitu aing ge sarua. Tapi eta mah lain konten. Sarua bae ngonten Eta mah serius. Kamari ku si Ameh di kitu keun. Ampun.